Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Para sepuh, alhamdulillah, muji syukur ka Gusti Allah, urang sadaya masih dipasihan umur, dipasihan kamampuhan lahir, kamampuhan batin, sehingga alhamdulillah urang tiasa ngalaksanakeun amal soleh, nyaeta ngalaksanakeun tolabul ilmi. Oge urang alhamdulillah tiasa silaturahmi. Kanggo bahasan dina tolabul ilmi ieu dina pangaosan ayeuna kajianana Al-Qur'an surat Al-Muzammil, surat nomor ke-73, ayatna ayat 20. Tema utamana nyaeta ngabahas salat tahajud atanapi salat tarawih. Teras oge isina teh bab zakat, bab salat fardu, bab infak. Jadi aya sababaraha tema dina saayat ieu nerangkeun ngajelaskeun tahajud, dalil tahajud atanapi dalil salat tarawih, ngajelaskeun tentang salat fardu anu 5 waktu, ngajelaskeun zakat, ngajelaskeun infak. Nah urang lajeng kana ayatna urang aoskeun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu minal ladina ma'a wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima alang tusuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima ang sayakunu minkum mardo wa akharuna yadibuna fil ar
yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardon hasanah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu indallah huwa khairu wa a'damu ajra wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Na urang lajengkeun heula kana tarjamah mufradat, tafsir mufradat, tafsir sakalimat, penjelasan sakata. Inna robbaka saestuna pangeran anjeun, saestuna Gusti Allah ya lamu uninga annaka saestuna anjeun takumu ngadeg ngalaksanakeun salat nyaeta salatul lail, nyaeta salat tahajud, nyaeta salat tarawih. Jadi ngaranna teh disebat salatul lail, disebat tahajud, disebat salat tarawih upami dina sasi Ramadan. Gusti Allah uninga mencongok nalika urang nuju ngalaksanakeun salat. Jadi urang sing yakin urang nuju salat tahajud, Gusti Allah teh moncongok kuningan urang nuju ngalaksanakeun salat tahajud teh. Gusti Allah kuningan nalika Nabi Muhammad nuju ngalaksanakeun salat tahajud. Nya kitu deui Gusti Allah kuningan urang nuju salat tahajud, urang nuju salat tarawih teh ku Gusti Allah teh kauningan sehingga salat sing leres teh kitu. Margi salat urang teh diponcongok, ditempok ku Gusti Allah. Adna ming sulusayil lail, kurang tina 2/3 tina sapeuting. Nabi Muhammad ngalaksanakeun salatul lail teu seep sapeuting jeput, tapi kirang tina 2/3. Jadi henteu diseepkeun sadayana sabab aya hak kanggo kulem. Kurang tina 2/3. 2/3 teh kieu upami ti Isya jam 7 dugi ka subuh jam 4. Margi kan waktuna tahajud teh, waktuna tarawih teh, batasna teh ti tos salat Isya, ti Isya dugi ka subuh. Mun Isya upamana jam 7, subuh jam 4, berarti 8 jam. 2/3 tina 8, jadi 6 jam. Gusti Allah uninga nalika Nabi Muhammad salat lami pisan dugikeun ka 6 jam, dugikeun kasampeanana oge barareuh saur Siti Aisyah bakat ku lamina ngadeg. Lamina ngadeg teh kulantaran bacaan suratna paranjang. Nyeepkeun waktos hampir 2/3. Wanispahu atanapi satengahna, upami satengahna tina 8 jam 4 jam setengah. Wasulusahu atanapi 1/3, 1/3 tina 8 jam 3 jam.
Jadi Rasulullah kauninga ku Gusti Allah sok salatna teh hampir 2/3 aya satengahna paling sakedik 1/3 jigana urang can pernah nu mamana ge nya nu 2/3 genep jam komo anu satengahna 4 jam setengah can pernah anu 3 jam can pernah jadi can kaudagnya can katuturkeun tah palebah lamina palebah alusna gitu. Nah, inna rabbaka ya'lamu anaka taqumu adna min sulusai lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladina ma'ak sarta jalma-jalma anu marengan ka anjeun ka Nabi Muhammad disebatna naon tah ari jalma-jalma anu sejaman jeung Nabi Muhammad disebatna para sahabat upami jalma-jalma anu iman anu Islam sarta bertemu sareng Nabi Muhammad disebatna sahabat gitu. Upami jalma-jalma anu tepung jeung sahabat tapi teu pernah tepung jeung Nabi Muhammad sebut we murid sahabat disebutna tabi'in. Jadi aya sahabat aya tabi'in. Lamun jalma-jalma murid tabi'in disebutna tabi'ut tabi'in. Jadi aya sahabat, aya tabi'in, aya tabi'ut tabi'in. Jadi generasi datepan aya generasi para sahabat, aya generasi para tabi'in, aya generasi para tabi'ut tabi'in, terus generasi di ka urang. Nah jadi sami anu sok ngalaksanakeun salat tahajud, anu sok ngalaksanakeun salat tarawih, para sahabat ge sok ngalaksanakeun. Para sahabat sok nurutan Nabi Muhammad dina lilana teh. Aya anu hampir 2/3 malam, aya anu satengahna, aya anu 1/3. Wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Gusti Allah anu nangtukeun nu netepkeun lilana peuting lilana beurang. Di tiap daerah di tiap negara hampir barareda lilana peuting lilana beurang. Nya urang mah Indonesia, Arab kana mah anu sagari sahatul istiwa waktuna beurang jeung peuting hampir sarua. Tapi nu kitu mah kutub utara, kutub selatan seperti Eropa waktuna beurang jeung peuting teh saimbang kitu bentenna lamina teh. Nah urang mah beurang jeung peuting teh hampir saimbang. Margi urang mah nagara Indonesia aya dina garis khatul istiwa. Alima alang tusuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Gusti Allah uninga aranjeun moal bisa ngitung secara tepat. Tuluy di dieu tah aya keringanan. Tadi kan 2/3 urang teu kuat, teu mampu. Satengahna teu mampu. 1/3 oge anger kene. Tadi dia aya rukhsah keringanan. Pek we aranjeun dina salat tahajud, dina salat tarawih baca we Al-Qur'an teh anu enteng, anu apal. Jadi kan urang mah apalna teh surat-surat anu paronok.
qul huwallahu ahad gitu. Wal asri gitu. Dan parodo. Alhamdulillah ta urang arapal eta oge urang ngalaksanakeun salat tahajud, ngalaksanakeun salat tarawih, surat-suratna anu paronok meunang. Alhamdulillah ta aya ayat ieu ta faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Pek anjeun salat teh baca we nu paronok, anu enteng, anu apal gitu. Berpahala sami berpahala. Da Gusti Allah uninga kana kakuatan manusia di tiap negara. Urang Indonesia tangtu dibandingkeun jeung urang Arab jeung Nabi Muhammad mah teh jauh berbeda kakuatanana. Ya, nya kakuatan tuur komo ibu-ibu, kakuatan tuur. Ngadeg lawi teh kan itu hampir teu kiat. Da memang lamun ku urang ditinggal dina postur tubuh sareng tina giji makanan ge itu atas benten nya. Lamun urang Arab lamun tuang rencangna daging hayam teh satengahna sapotong seep sakali tuang. Itunya ari urang tuang teh satengahna hayam teh ku 10 urang kadang-kadang. Jadinya benten karena kekuatan oge. Da eta geuningan lamun nuju di Arab upamana nuju di rest area heuk pesen sangu tuang di restoran Arab, di pasiahan tuang porsi Arab. Dagingna pan hayam sapotong satengahna dituang ku urang ketika lebetkeun. Ukur urang ping-pingna ungkul di tamah jangjangna sesana anu ageung cuel gini kitu. Lamun urang nempong urang Arab mah tuang eta menisa kocepat sakolepat itu daging hayam satengahna. Jadi pantes kana fisikna oge upami ngadeg teh kuat. Taye teh mangrupakeun keringanan ti Gusti Allah rek 2/3 malam, rek satengahna, rek 1/3, bahkan sakedap ge wios. Mun urang kirang langkung ngalaksanakeun salat tahajud mungkin setengah jam ge rengsek gitu. Tuh. Nah alimallahu am takunu salajengna Gusti Allah uninga di antara aranjeun teh aya anu mardo, anu gering, wa akharuna yadibuna fil ar, yabtaguna min fadlillah, aya oge anu enjingna teh erek kasab, erek neangan rejeki. Jadi lamun wengi diseepkeun kanggo bangun, kanggo ibadah, enjing bilih langlayeuskeun teu tiasa usaha gitu. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah jeung oge anu sejena aya anu ngalaksanakeun parentah pikeun perang dina jalan Allah. Faqra'u ma tayassara min, pek anjeun maca Quran teh anu enteng. Tuh gitunya. Jadi aya sababaraha uzur bahasa Arab uzur artinya bahasa urang mah halangan. Beda jeung uzur bahasa Sundanya. Uzur bahasa Sunda pan teu damang gitu. Nah teu sumping eta uzur urang mah teu damang kan. Mun bahasa Arab uzur hartosna teh berhalangan. Berhalangan mah bisa teu damang. Bisa aya wagelan-wagelan naon we eta disebatna uzur. Ta contona na geuningan meunang salat tahajud teh waktuna sakedap pisan uzur kulantaran mardo gering lemah awakna, awak bangsa urang Indonesia telah lemah kan gitu. Naon deui
kulantaran erek kasab anjingna erek usaha merlukeun fisik anu fit anu sehat lamun kirang tidur kirang kulem leuleus bae gitu tunu kitu anjingna kulantaran kitu sok we tahajudna tong lami teuing baca surat-surat anu paronok ayat-ayat nu sakedik. Nah eta uzur oge aya jalma anu ditugaskeun pikeun perang. Tah jadi kahiji ieu nerangkeun masalah salat tahajud atanapi salat tarawih. Ibu-ibu salat tahajud sok sabaraha rakaat? Sok sabaraha rakaat tahajud di bumi sok 11 sabaraha? 8 witir 3 11. Ibu-ibu hari tarawih sok sabariji 11. Nah salah sawios hadis anu didugikeun ku Siti Aisyah an Aisyah radhiyallahu anha saur Siti Aisyah radhiyallahu anha makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan au fi ghairihi ala ihda asyrota rakaatan yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusolli salasan. Nah saur Siti Aisyah Nabi Muhammad tara namahan jumlah rakaat tina 11 rakaat boh salat tahajud boh salat tarawih. Praktekna anjeunna salat 4 rakaat. Jadi 4 rakaat heula fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Anjeun teu kudu nanyakeun jeung ulah nanyakeun. Panjangna atanapi lilana salat Nabi Muhammad jeung alusna salat Nabi Muhammad. Jadi teu kudu tatalepek teuing. Naha da sok sanaos diterangkeun jelas ge moal dilaksanakeun ku urang. Panjangna tadi pan dijelaskeun. Lilana teh genep jam 2/3. Lamun ku urang dijelaskeun bade moal salat genep jam. Moal kan kumari kitu geus tong nanyakeun lilana. Da diterangkeun sing lilana salat Nabi Muhammad dijelaskeun nepikeun ka dibejer beaskeun da anger urang mau ngalaksanakeun. Da kahiji mah teu kuat, kadua mah suratna ge loba teh harapal nu paranjang teh. Tuluy ulah nanyakeun alusna moal katuturkeun husukna ya salatna Nabi Muhammad teh moal katurutan. Sok ke urang introspeksi ka urang ai salat teh da. Salat teh sok loba rewangan wae pikiran teh hate teh. Ka mana we pikiran teh. Salat keur salat tapi emutan teh aya di mana we kitu nya. Mun hese eta hayang fokus kitu nya. Ngan lamun urang keur ngalamun kitu ulah terus dituturkeun ngalamunna. Balikeun deui teu ngalamun ieu teh. Balikeun deui kana bacaan emutan deui da geuningan bakat ku ngalamun rakaat jadi tekor ieu teh geus 3 geus 4 moal 5 kacau urang salat teh kadang-kadang ieu teh 4 rakaat 5 atawa 3 ieu teh
Kaca urang sok aya ngalamunan kitu tah kitunya. Atau bacaan kadang-kadang pabeuli tina surat ieu kana surat ieu ngagaclok kitunya. Tungtung ayat pabeuli naon ieu tungtungna teh lain ieu di kontrol teh kana Al-Qur'an teh. Tah jadi mun urang nanyakeun panjangna jeung alusna salat Nabi Muhammad jigana urang hese hayang nyaruaan mah gitunya gitu. Nah, urang mah bersyukur kana anu ku urang bisa gitu. Mensyukuri sabab sing saha jalma anu bersyukur kana katakwaan, kana kataatan bakal ditambah kataatan katakwaanna pan gitu ya. Bab syukur mun aya sing saha jalma anu syukur kana kasehatan bakal ditambah sehatna begitu. Saha jalma anu syukur kana katakwaan bakal ditambah katakwaanana. Sing saha jalma anu syukur kana harta bakal ditambah hartana. Nah, uyan deui urang pelaksanaan tahajud teh kitu urang ngalaksanakeun salat tahajud di bumi sewang-sewangan ngalaksanakeun jumlah rakaatna 11 rakaat eta teh anu dipraktekkeun ku Rasulullah. Itu karena hadisna teh hadis anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari jeung Muslim. Hadisna teh sahih, hadis yang benar. Ya Nabi Muhammad ngalaksanakeun salat tahajud, ngalaksanakeun salat tarawih, tara ngaleuwihan tina 11 rakaat. Praktekna 4. Tuluy 4 rakaat deui. Summa yusolli salasan tuluy ngalaksanakeun deui 3 rakaat anu tadi disebat ku salat witirna tuh. Kitu bos salat tahajud, bos salat tarawih mung bedana beda keungkun. Disebut salat tarawih nya peda we dilaksanakeunana dina bulan Ramadan jeung sok dilaksanakeunana berjamaah di masjid. Dari dalilna mah eta keneh, Qur'anna teh tadi keneh. Contona surat Al-Mujammil ayat 20. Tuh, eta keneh dalilna teh. Nah, lajeng geuningan urang ieu nempo di masyarakat ning salat tarawih teh beda-beda di masjid teh. Aya nu 11 oge bahkan praktekna teh aya nu 4-4 tilu aya anu di 22 kitunya. Teras aya deui anu 20 tilu. Ari ieu aya dasarna aya dalilna tah kieu dalilna teh alasanana. Jadi aya salah sawios yang berpendapat ngaranna Ibnu Abdil Bar. Ibnu Abdil Bar. Anjeunna ngabogaan pendapat yen salatul lail teu dibatas jumlah rakaat. Ti pangsaeutikna dugikeun ka panglobana. Anjeunna make dasarna ti mana kieu aya peristiwa nuju Nabi Muhammad khutbah ceuk Ibnu Umar teh sahabatnya. Ibnu Umar teh putrana Umar bin Khattab. Aya hiji jalma nanya, "Ya Rasulullah, kumaha cenah eta disebut salat tahajud, disebut salatul lail?" Taharita Rasulullah masihan jawaban, salatul lail masna fa idza khosita. Salat lail teh dua di mana anjeun kaseunan datangna subha fa idza khosita subha
di mana anjeun kasieun kaburu subuh gitu fal yutir biwahidah salat we sarakaat. Taya hadis riwayat Muslim. Taya nu dijadikeun dasar nah ning aya nu salat teh praktekna dua-dua jumlahna 11. Tanyanakeun tina hadis nu tadi. Tina hadis anu didugikeun ku Ibnu Umar. Nah geuning aya nu 23 nyanakna tilu tadi deui gitu. Namun ieu mah kieu ari Rasulullah ngalaksanakeunana 23 henteu. Rasulullah ngalaksanakeun hadis nu tadi nu ti Siti Aisyah. Rasulullah ngalaksanakeun tahajud, ngalaksanakeun salat tarawih jumlahna 11 gitunya. Jadi anu diamalkeun ku Rasulullah salat tahajud atanapi salat tarawih jumlahna 11 jeung dipraktekeunana opat salam tuluy tilu gitu. Nah satema tadina ayat ieu teh tentang ngajelaskeun salat tahajud, salat tarawih. Salajengna tadina ayat katungtungna teh wa aqimu sholata wa atu zakata wa aqridullaha qardon hasana. Baik ku aranjeun deui laksanakeun salat fardu wa aqimu sholata. Laksanakeun salat fardu. Maksudna ulah kieu ari kana salat tarawih dinya-nya dugikeun ka anu tara salat ge sok milu salat tarawih ning sok loba carita para artis salat tarawih tuluy selfie ning kitu nya. Padahal upamana sapopoena mah tara salat gitu. Ai kana salat tarawih mah dianggap leuwih utama. Jadi nganggapna teh salat tarawih leuwih utama tibatan salat fardu. Taulah kitunya gitu. Jadi ulah dugikeun ka ari salat tarawih dinya-nya, ari salat fardu diluli-luli. Nyakeun mah ari barudak mah anak urang geuningan salat tarawih mangiringan. Tuluy sahur ngiring, aya salat subuh mah digeuingkeun. Tunuh da cenah gitu tara salat subuh upamana gitu nyakeun we barudak ngaranna ge nuju diajar can aya kawajiban ngan lamun urang salaku nu tos dewasa ari tarawih ngiring aya salat subuh henteu tah ieu mah jadi salah kitunya. Nah jadi ibadah teh ibadah mahdoh margi ayat ini menerangkan ibadah mahdoh ya gitunya. Ari disebat ibadah teh kan aya dua rupa, aya mahdoh, aya goer mahdoh. Ari disebat mahdoh teh ritual, ibadah ritual, ibadah anu tata carana tos ditangtukeun tos dicontohan. Ari goer mahdoh mah tata carana teu diwartoskeun. Jika urang ayeuna tolabul ilmi teh ibadah ka urang teh. Ti bumi sewang-sewangan kan tadi urang teh tos diniatan karena Allah rek ngalaksanakeun parentah Gusti Allah ngalengkahkeun sampean bismillahi tawakkaltu 'alallah lamun emut kitu ge. Teh emut mah jual berangkat teh urang teh nya tadi depan henteu nya henteu ngucapkeun bismillahi tawakkaltu 'alallah mungkin aya nu hilap tapi da Gusti Allah ningal
niat dina hate urang teh erek tolabul ilmi ngan teu boga pahala tina ngadoa bismillahi tawakkaltu alallah. Ari doa angkatna jeung doa jeung tolabul ilmina meunang pahala ngan anu kaliwatna tadi teu maca bismillahi tawakkaltu alallah tah teu kenging pahala tina eta da margi teu dilapalkeun teh nya anu tadi ngucapkeun bismillahi tawakkaltu alallah mah kenging pahala tina ngadoana. Setiap urang sariring dumading sarengkak saparipolah naon wae nu dipigawe ku urang eta teh ibadah gitu pan karena Allah. Ibu-ibu di bumi rumah wadah masak naon wae nu sempet ngistrika seueur pidameleun kulantaran niat ngalaksanakeun kewajiban sebagai istri nyaeta kerjasama jeung suami dina mengelola rumah tangga maka sok sanajan eta gawe teh capek eta teh ibadah goer mahdo. Bapak-bapak usaha disruk-sruk didungdung kesang badag kesang lembut kadang-kadang kesang kabujur-bujur kulantaran ngabeca atawa macul atawa ngaduk pan kesang teh dibikin ka kabujur-bujur. Capek gitu teh ibadah kumargi nohonan kewajiban salaku suami kudu neangan nafkah keur nganafkahan rumah tangga bae capek oge da ibadah goer mahdo. Jadi genahna jadi jalma iman jadi jalma muslim sakabeh pagawean teh jadi bernilai ibadah genahna teh kitu nikmatna teh kitu. Nah nu ayeuna ibadah mahdoh tah salat tahajud terus urang upayakeun tiap wengi urang ngalaksanakeun salat tahajud sok sanaos urang mung sakedap mung satengah jam memenuhi rakaat 11 rakaat gitu. Berpahala insyaallah sing ikhlas. Laksanakeun salat anu 5 waktu. Diutamakeunana teh salat 5 waktu teh di awal waktu. Tah kan urang lamun ningal di Makkah mah di Madinah kulantaran pamarentah ikut andil dina ngabimbing masyarakat pikeun ibadah. Masyarakat teh jamaah teh memeh adan memeh datang waktu sholat tos araya di masjid. Jadi jamaah anu ngantosan azan bakat ku hayang ngalaksanakeun sholat teh di awal waktu sakitu jamaahna teh ratus ribuan gitunya pinuh masjid sakitu legana 40 hektarna Masjidil Haram 40 hektar kirang langkung 100 hektar teh jeung halamanana sakitu legana pinuh kaluar ngarantosan muazin ngalakukeun azan di urang mah kulantaran pamarentah can ngagugulukeun ya can ngokojoan di urang mah rata-rata salat teh diengke-engke nu azan beres tuluy nu azan geus beres salat qobliyah makmum teh can aya wae kitunya dugikeun kaloba masjid nu azan eta nu iqomah eta imamna eta jamaahna makmumna eta keneh salat teh sorangan kitu padahal di eta lembur teh parekep bumi teh sakitu kekepna tapi masjid teh diurang tiap waktu teh hampir kosong duka kunaon eta teh nya kitu keneh kitu kualitas umat Islam diurang di Indonesia karena ibadah mahdoh ge masih keneh diengke-engke gitu.
sabab oge mungkin pamarentah di urang can ngokojoan gitu. Apaan atuh di ditu mah geuningan begitu aya azan tos we nu daragang oge toko-toko teh tutup ya. Anu dina kaki 5 tutup ku plastik teh kunaon panutup geuwat we ka masjid tinggalkeun di pasar teh dagangan teh nya teh ditungguan teh nungguan toko-toko di sisi jalan tutupkeun we berangkat teh kitu jeung lamun aya jalma anu ngalanggar dina waktu keur azan aya kana anu ngaladangan atawa aya kana anu balanja dikerem we duanana nu ngaladanganana jeung nu meserna gitu. Jadi benar-benar neangan kahirupan dunia teh justru sesa tina ibadah mahdoh. Ai urang mah masih keneh ibadah mahdoh sesa dunia gitu. Kulantaran dieu keur nembok can anggeus nepikeun ka 2:30 ge can salat lohor can salat duhur. Begitu beres salat duhur ada nu asar sakalian cenah kitu. Nah, nya kitu keneh kualitas di urang masih keneh terus prayogi ditingkatkeun kana ibadah mahdoh gitu. Jadi perluna peningkatan boh syariatna kitunya nyaeta kana jumlah rakaatna, kana gerakanana, tuluy oge kana kahusuanana jeung kana pemahamanana anu dibaca. Sahingga lamun ngalaksanakeun salat teh syariatna dilaksanakeun tuluy deui eusina salat kaharti maka engke bakal aya tapakna bakal aya dampak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jalma anu sok ngalaksanakeun salat ku eta sok ngalaksanakeun salatna teh dirina teh bakal boga kamampuhan nolak kana kamaksiatan, nolak kana kajahatan. Jadi boga kamampuhan. Pan loba jalma anu teu bisa nolak tina kajahatan, nolak tina kamaksiatan. Contoh, apan Pak Kiai teh boga pasantren, santrina loba. Nah aya beritanya dina TV eta sang kiai ngahamilan santri sababaraha urang anu lain pamajikanana. Eta teh kumaha nya salatna teh henteu tanha anil fahsya'i wal munkar. Tah eta teh mungkin salatna teh neme ungket-ungkedna kitu neme syariatna. Tapi kana hakikat salat teu kapimilih sehingga keur waktu ngalakukeun zinana teh teu ingat eta Allah moncongok, teu era eta Allah teh moncongok gitu. Tuluy deui kajahatan. Apan meureunana pamentri atanapi jajaran di Kementerian Agama nyakeun lah menteri-menteri anu lain menteri agama mah da geus puguh kitunya koruptorna teh ni loba pisan. Ieu mah menteri agama kitunya menteri agama anu geus kaliwat kitu lain ayeuna nu geus kaliwat. Naha make jeung nyokot duit anu lain hakna disebut koruptor, disebut korupsi. Dugikeun ka sababaraha menteri agama ujungna asup panyara kulantaran maok duit, nyanak duit, korupsi anu lain hakna. Ari eta keur waktu maok duit ingat henteu zikir henteu yen eta Gusti Allah teh terangeun kitu nya. Piraku pa menteri agama tara salat mah nya geus pasina oge meureunna menteri agama mah sok salat nya kitu. Urang tangtuna oge pernah masantren.
sakola na perguruan tinggi ge mungkin luhur gitu ya. Ilmu mah meureun piraku pangna diangkat jadi menteri agama ge, tapi naha eta ngalakukeun mungkar kajahatan. Sedengkeun ari paedahna salat mah bakal aya tapakna inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tah urang kudu bisa eta ngapimilih. Urang mineng salat terus-terusan salat, urang teh sing bisa ngajaga diri, nahan diri sangkan urang ulah ngalakukeun fahsya jeung mungkar. Pan urang reka alam akhirat, urang rek ditakonan, rek dihisab. Nah ieu bab salat anu nafilah, anu sunat eta tahajud, atanapi oge tarawih, teras oge salat fardu. Salat fardu anu 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nyebatna tina duhur heula. Sabab ayatna oge aqimi sholata liduluki samsi. Duluki samsi teh duhur. Jadi nyebat ngaran salat 5 waktu teh duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pan aya anu kirata tina isya heula nyebutna teh isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Cenah singkatan Islam. I-na cenah Isa, S-na subuh, L-na lohor. Datu aya ngaran salat lohornya nu sabenerna mah zuhur. Eta mah lohor mah bahasa Sunda. Ta eta mah kirata nya sanes sabenerna eta mah kirata. Nu laresna mah duhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu. Nah lajeng wa atu zakata, bayar ku anjeun zakat. Nah engke dina urang sarengsena Idul Fitri kawajiban zakat anu disebut zakat fitrah. Nah insyaallah zakat fitrah mah kumargi diparentahkeunana kasadayana, lain ka jalma anu beunghar unggul. Ari zakat fitrah mah kasakur jalma mukmin, kasakur jalma muslim, rek beunghar rek miskin, bahkan kudu dipangmayarkeun anak-anak ge nu can dewasa, bahkan kudu dipangmayarkeun lamun urang boga hamba sahaya. Jadi zakat fitrah mah zakat awak, zakat diri gitu. Jadi sararea diparentahkeun sok zakat fitrah. Anapun engke anu fakir, anu miskin, anu dalapan asnaf mah sanggeusna oge ngalaksanakeun zakat fitrah, tapi kadituna cenah aya nu mere nampi nyawios teh masih keneh lebet kana asnaf miskin fakir. Jadi sakitu fakir, sakitu miskin, tapi berupaya mayar zakat fitrah. Ya sae we kitu. Teu mampu pisan, teu mampu mayar zakat fitrah, nyawios teh dosa. Ngan pan persyaratan saha anu kedah mayar zakat fitrah teh anu mampu aya sesa pikeun poe eta jeung isukna. Isukna teh nyata poe Idul Fitri, aya teh rezeki keur isukan keur poe Idul Fitri keur tuang. Lamun aya diperkirakan sesana keur poe isuk, sok laksanakeun zakat fitrah. Jadi kan zakat fitrah mah sederhana persyaratanana teh. Sing saha jalma anu mampu zakat fitrah tuluy mampu keur poe isukna, supaya poe isukna teh ulah jadi pengemis. Da aya keur poe isuk, lakukeun zakat fitrah, ngarah boga pahala. Tupan ari zakat anu sejen mah kan aya batas nisabna.
lamun urang panen pare kan aya batas nisabna, lamun urang boga artos aya batas nisabna jeung oge waktuna gitu. Nah wa atu zakat. Naon deui dina ayat ieu teh wa aqridullaha qardon hasana. Sok anjeun tabunganana anu sae tapi mah tabungan keur ka akhirat. Wa aqridullaha sok anjeun invest, anjeun tabungan di Gusti Allah. Tabungan anu sae. Nyaeta nu sae teh nya barangna nu ditabungkeunana sae oge paniatanana sae. Sok urang tabungan. Jadi infak mah sedekah mah sanyana eta teh tabungan urang. Nya urang make contoh bahasa anu menarik gitu. Nabi Muhammad nyarios ka Siti Khadijah gitu, istriku harta anjeun sakitu lobana seep dia anggo perjuangan ku abdi, dia anggo nyebarkeun agama Islam. Harta anu Siti Khadijah teh seep gitu. Nah anjeun teu kaduhung tah pertarosan kitu. Maka jawaban Siti Khadijah, justru abdi beruntung bisa minahkeun harta abdi ti dunya ka akhirat. Ngalalangkungan dianggo ku anjeun, dianggo perjuangan. Wah hebatnya, hebat ieu Siti Khadijah walaranana mentakjubkan. Harta seep teh teu kaduhung, tapi justru ngarasa beruntung minahkeun harta ti dunya ka akhirat. Jadi carana minahkeun harta ti dunya ka akhirat mah dianggo infak, dianggo sedekah, dianggo wakaf. Jadi lamun urang boga harta tanah misalnya 100 tumak, ku urang diwakafkeun 5 tumak, tah eta nu dipindahkeun ka akhirat teh anu 5 tumakna tah pindahkeun ka akhirat jadi wakaf kanggo amal jariah. Tah ieu wa aqridullaha qardon hasanah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu indallah. Jeung naon wae nu ku aranjeun dipigawe di ieu dunya, aranjeun bakal meunang balasanana ti Gusti. Urang ayeuna beramal soleh ku tanaga, contohna ku tanaga tholabul ilmi, contohna nu ku tanaga mungkin urang ngabantuan ku tanaga hiji waktu tatangga perlu pertolongan, dulur urang perlu pertolongan ku tanaga. Naon wae nu ku urang dipigawe ku tanaga itu maka bakal aya pahalana ti Gusti Allah. Pan seueur ibadah teh anu binapsi, anu ku tanaga, anu ku diri. Aya deui anu ibadah teh bil amwal, bil mal. Urang ibadah teh ku ngagunakeun harta. Sagala rupa anu ku urang dianggo ibadah teh engke bakal pinanggih, engke di akhirat pahalana rek leutik rek loba. Pandi urang rata-rata di boh dina Jumatan, boh dina pangaosan. Lamun muka koropak sodako artos nu panglobana teh nu 2000-an. Hese neangan artos 50.000, 100.000 dina koropak pangaosan, dina boh pangaosan boh di masjid. Nyakeun bae da kamampuan ekonomi bangsa Indonesia umumna masih keneh rendah, masih kena miskin urang dikitunya. Mungkin di hiji tempat mah aya anu mungkin eta kotak amal teh artosna anu 10.000-an kaluhur, berarti mungkin masyarakat didinya ekonomina tos sae gitu.
Dan tiap negara beda kan perekonomian di masyarakat. Coba menurut urang contohnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi aya keropak pikeun sedekah teu aya. Teu ayanya di tiap lawang masjid dengan urang upamana niat hayang sedekah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi da teu aya keropak teh. Urang teh lamun erek niat sedekah teh teu aya. Paling mun erek niat sedekah teh di payudun masjid sok aya baramaen paling ge. Bari baramaen ge saeutik teh. Kadang-kadang mah hese neangan baramaen teh. Urang hayang ngalaksanakeun sedekah di Mekah di Madinah, di mana ieu tempat sedekahnya saha nu rek narimana kitu. Margi masyarakat geus baleunghar. DKM geus teu butuheun artos panyumbang ti jamaah, margi masjid, pangbangunan masjid, imam masjid, muazin, anu tukang sasapu, sadayana geus digaji ku nagara, margi nagarana geus beunghar. Jadi negara Saudi Arabia negara beunghar, imam digaji, muazin digaji, anu sasapu digaji, pan sasapuna teh anu sasapuna nganggo kendaraan, pan sapuna ge jiga mobil, sapuna dihandap muter. Jadi sasapu teh jiga nyupiran mobil gitu. Da lega pan tempat sasapuna. Jadi ku make kendaraan, aya di urang mun sasapuna make model mobil kitu, da masjidna ge leutik. Teu diasupkeun ka jero masjid ge. Hese parkirna. Nya sasapuna ge kurang mah sasapu manual we kitu nya. Paling di ditu mah pan sapu manual teh nu paragi nu kana etana we kan tempat nu sempitna anu teu tiasa ku kendaraan. Da ari sasapu teh di ditu mah kan ku mobilnya gitu. Sapuna dihandap muter. Jadi disedot kitu nya gitu. Da geus beunghar teh ya. Kitu tah pamerintahan geus beunghar. Jadi teu butuh jigana teh teu butuh sedekah infak ti jamaah nu dek salatnya gitu. Nyari urang mah keun we di urang mah erek 2.000, 5.000, 10.000 ge da eta mah kamampuhan urang. Da Gusti Allah bakal beunteun rek leutik sok sanajan aya paribahasa di bahasa Sunda mah sok sanajan sabeunyereun sasiereun gitu. Dina bahasa Indonesia mah sebesar biji sasawi gitu. Atawa bahasa Arab mah misqala dzarrah artinya. Jadi sing saha anu beramal hade sok sanajan misqala dzarrah. Bahasa Indonesia sebesar biji sasawi. Bahasa Sunda mah sok sanajan sabeunyereun sasiereun maka bakal berpahala. Nah ieu urang terus ngagunakeun umur urang pikeun teras urang beramal soleh ngajemput urang waktu ajal. Margi sararea tos aya dina diri urang, dina dada urang, dina hate urang ditetepkeun ku Gusti Allah geus aya ajal. Tiap jalma teh geus aya ajal. Ari ajal teh nyaeta waktuna maot. Sararea ge geus ditetepkeun ti sejak dilahirkeun, ti sejak diciptakeun geus ditetepkeun waktuna maot. Mung urang teu dipasihan terang. Ta urang menghadapi eta ajal, urang sing aya dina kaayaan Islam, sing aya dina kaayaan soleh, ibadah anu mahdoh, anu goer mahdoh dikeureuyeuh ku urang dilaksanakeun. Hatur nuhun ka sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.